A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain. Babu nawaqidil wudu'i. Babu nawaqidil wudu'i utawi kilaiki kubab ing dalam martelakeun pirang-pirang kang ngabatalkeun wudu. Nawaqiduhu utawi pirang-pirang kang ngabatalkeun wudu arbaatun iku papat. Al awwalu utawi kang awal, khuruju syai'in iku metune sawiji-wiji minal kubuli saking kubul eta liang hareup, awid duburi atawa dubur. Illa maniya syakhsi angin banyu mani awak-awakan al kharija kang metu minhu saking syakhs awwala marratin ing dalam kawitan balenan, wasanilan utawi kang kapingdo zawalut tamyizi iku ilange cedok, bijununin kalawan sebab edan au sakrin atawa mabok au marodin atawa gering au naumin atawa turu illa mimman angin saking uwong nama kang turu yaman mumakinan halekang netepaken maq'adahu ing tempat dodoke man min makorrihi saking tempat tetepe man. Wasalisulan utawi kaping telu mula masatur rajuli iku anggepoke wong lanang lil mar'ati kadue wong wadon al ajnabiyati kang dengdengen min ghairi hailin saking orang nganggo hahalang baina jildaihima ing dalam antara kulit rorone iya rajul lan mar'ah, walau kana lan sanajan ana kullun opo saban-saban sawiji minhuma saking rajul lan mar'ah hariman iku kang pikun. Au hasolatil mulamasatu au hasolat atawa sanajan hasil al mulamasatu opo anggepoke bigoiril ikhtiyari kalawan orana pamilih. Wayan takidulan narima batal biha kalawan sebab mula masah wudu ukullin opo wudune saban-saban sawiji minhuma saking karone rojulan mar'ah. Warabi'ulan utawi kaping papat masuk kubulil adami iku nyabak kubule anak Adam au halqati duburihi atawa undar-undar dubure adami bibatinil kafi kalawan jero epek-epek bila hailin kalawan orang nganggo hahalang walau ma'asahwilan sanajan ikut tetap serta lali awil ikrohi atawa den paksa. Wayan takidulan narima batal bihi kalawan sebab almasu kalawan sebab masuk kubulin wudu'ul masi opo wudune wong kang nyabak pakot balaka illa ingkana angin lamun ana almasu opo nyabake baina rojulin iku tetep ing dalam antara wong lanang wa unsa lan wong wadon ajnabiyatin kang dengdengen fayan takidu maka narima batal bihi kalawan masuk wudu'uhuma opo wudune karone iya rojulan unsa kama sabako kaya barang kang wis dingin yama. Orang teruskan dari pengajian rutinitas malam Sabtu orang papai saka panggihna lamun teka panggih can milikna berarti siap ngaji.
Babu nawakidil wudu'i dina ieu bab ajengan musannif rek martelakeun perkara anu ngabatalkeun wudu. Jadi ieu teh hadas leutik ya, sababiah timbulna hadas leutik teh gara-gara ieu. Mana bae nu ngabatalkeun wudu. Nawakiduhu arbaatun, ari perkara anu ngabatalkeun wudu eta aya 4. Nah, jadi anu ngabatalkeun wudu teh aya 4, di mana salah satuna terjadi batal berarti wudu urang batal. Yang ada pembatalan wudu. Di pembatalan wudu aya 4, di mana salah satuna terjadi batal wudu urang. Anakala batal haram salat, haram. Nalika batal wuduna teu meunang nyekal Al-Qur'an. Al-awwalu khuruju syai'in, anu pertama nyaeta kaluarna sesuatu. Kaluarna sesuatu teh secara yakin kaluar. Naon bae eta mah? Rek anu biasa tah atawa henteu? Kaluar. Di mana kaluarna? Minal kubuli awid duburi. Baik ti liang hareup tuh atawa ti liang tukang. Liang hareup liang tukang mana? Karagok ya di dia. Tah jadi kaluarna sesuatu tina kemaluan liang hareup awid duburi atawa tina dubur liang tai taieu batal wuduna. Kaluarna rek naon bae? Anu biasa kaluar seperti kiih tah batal wuduna, seperti ngising tah batal wuduna, batal atawa anu jarang seperti kaluar perak luntur ilmu kebalna gara-gara ngadar cau dipotong meureun dah luntur kaluar perak. Ki Zaid boga wudu kemudian keluar perak, ngising emas, batal wuduna. Illa maniya syakhsil kharija minhu awwala marratin, kecuali henteu batal wuduna lamun anu kaluarna caimani pribadina, caimani dirina sorangan kaluar taieu mah teu batal wuduna ngeun wajib mandi boga hadas gede berarti wuduna mah teu batal nalika kaluar caimani, teu batal wuduna ngeun wajib mandi. Barang mandi kiih atuh batal. Da ieu mah keur carita nu ngabatalkeun wudu teh eta di mana aya keluar tina salah satu dua jalan, tina kubul atau dubur eta batal kecuali nu kaluarna teh cai mani. Lamun kaluarna cai mani eta mah wuduna teu batal ngeun wajib mandi. Wasani zawalut tamyizi bijununin au sakrin au marodin. Wasani anu kaduana batal lah wudu teh zawalu tamyizi ku sebab ilang akal, ilang kapinteranana, ilang akal maksudna. Baik hilang akalna teh bijununin ku sebab edan. Ki Zaid boga wudu barang kitu ngawirid amprekan edan ngawirid sebeuteun ku wiridan edan ta eta wuduna batal
au sakrin atawa kizaid boga wudu kemudian nginum minuman anu ngamabokeun diinum lek mabok nyampekeun teu sadar diri gogoakan boh ngamuk eta wuduna batal ku sebab mabok. Au marodin atawa batal wudu ku sebab ilang akalna ku sebab geringna ieu mah gering parna. Jadi geringna teh parah kos gering parna gering naon tah anu nyampekeun teu sadar tah eta geringna teh anu sampai teu sadar. Ta lamun tadina boga wudu haju geringna sampai teu sadar eta mah batal wuduna ta. Kumaha lamun misalkan gering nangan saukur rieut sirah wungkul make koyo sirahna tah teu eta mah boga wudu teu batal ku sebab muriang kitu mah teu batal. Muriangna ieu mah anu ngabatalkeun wudu teh muriang anu parah, muriangna teh gering parna parah. Au naumin atawa ilang akalna teh ku sebab heesna yakin hees ta eta ngabatalkeun kana wudu. Izaid keur boga wudu barang kitu ngedeng molor dah eta batal wuduna illa mimman nama mumakinan maqadahu mimma qorihi kecuali mimman heesna ti jalma mumakinan anu netepkeun maqadahu kana tempat diukna kana bujurna mimma qorihi tina tempat diukna. Da lamun kizaed heesna seperti bari diuk netepkeun bujurna kana ubin sakira-kira teu aya renggang ta eta mah hees kos kitu teh henteu ngabatalkeun kana wudu. Hees bari diuk kos kitu teh henteu ngabatalkeun kana wudu. Jadi bujur teh henteu aya renggang. Nah eta mah henteu batal wuduna. Henteu batal hees bari diuk mah. Jadi katahan. Jadi moal nyampe aya hitut kena itu jadi katahan. Hees bari diuk. Barang hees teh jedut be. Barang hees teh hitut. Haju dibejaan ku Ki Umar. Ki Umarna jalma adalah. Tah, kumaha eta? Kan Kizaid hees bari diuk. Terus cek Ki Umar teh sia hitut tadi. Nah ieu kumaha? Batal teh wuduna. Tah ieu lamun terjadi kos kitu cokot omongan Ki Umar lantaran Ki Umar jalma adalah. Berarti batal. Kizaid heesna bari diuk pan eta teh teu batal. Tapi nah barang hudang hees teh cek Ki Umar sia hitut tadi keur diuk. Sedengkeun ieu nu ngomongna jalma adalah. Nah ieu mah wajib urang nyokot ucapan Ki Umar. Berarti batal wuduna. Batal. Teh ieu hees bari diuk dalam keadaan boga wudu eta teu ngabatalkeun kana wudu. Ya Allah, dua hiro bajasa ieu soalna ieu ngebut ieu kudu ngebut ya. Aya opat ya. Lamun ditunda ya waduh barabe. Jojong bae nu keur ngopi mah. Aduh ya Allah. Kamana budak? Terus tah hiji kaluar tina liang kubul jeung liang dubur, dua nyaeta hilang akal ku sebab edan, mabok atawa gering.
Wasalisu mulamasatur rajul lil mar'ati. Katiluna nyaeta mulamasatur rajuli lil mar'ati. Paantel kulit antara lalaki jeung awewe. Al ajnabiyati bari awewena awewe deungdeungeun lain mahram. Tur min goiri hailin ieu paantel kulitna teh henteu aya hahalang baina jildaihima antara dua kulitna. Seperti Ki Zaid lain dulurna Nyi Hindun lain kakana lain adina. Tuh Nyi Hinduna geus gede. Barang kitu ku Ki Zaid teh dicekel leungeunna. Jaka bogohna meureun. Da eta kumaha bari nyekelna teh henteu aya hahalang. Na ieu mah batal wudu Ki Zaid. Batal wudu Ki Zaid ku sebab paantel kulit antara lalaki jeung awewe anu lain mahramna. Ayeuna kumaha lamun misalkeun Nyi Hinduna adik Ki Zaid kene adik kandung masih samahram. Nah terus Ki Zaid boga wudu nyekel Nyi Hindun kulitna ta eta mah teu batal. Teu batal. Tuh. Atawa kumaha lamun kieu Nyi Hindun lain dulur Ki Zaid barang kitu ku Ki Zaid dicekel leungeunna cuma kahalangan ku baju. Leungeunna dicekel kahalangan ku sarung tangan. Henteu antel kulitna mah. Ta ieu ge sarua henteu ngabatalkeun kana wudu. Teu batal. Sebab kahalangan antara kulit Ki Zaid jeung kulit Nyi Hindun. Nah jadi nu ngabatalkeun kana wudu teh paantelna kulit lalaki jeung awewe gede pada gede anu lain mahram bari antelna teh eueuh hahalang. Tuh. Tah eta batal. Walau kana kullun minhum mahariman. Sanajan salah satuna teh geus nini-nini, sanajan salah satu geus aki-aki. Kos Ki Zaid cium tangan ka nini-nini anu padahal mah lain mahram sanasab lain sasaha deungdeungeun tuh nini-nini tuh henteu dipikahayang ku Ki Zaid. Ta eta tetep bae walau kana kullun minhum hariman sanajan salah satuna geus kolot geus aki-aki atawa awena geus nini-nini di mana lain mahram eta batal wuduna. Batal. Batal gel emang lamun misalkan kehendak pribadi Ki Zaid. Pan ieu mah teu sangaja Ki Zaid nyekel Nyi Hindun. Ki Zaid teu sangaja noel Nyi Hindun. Ki Zaid teu sangaja nyekel kulit Nyi Hindun. Piraku batal bae sih? Au hasolatil mulamasatu bi ghairil ikhtiyar sanajan ieu paantel kulitna teh tanpa aya kehendak ti Ki Zaid. Ki Zaid emang henteu bermaksud nyekel leungeun Nyi Hindun. Teu sangaja kacekel nempel. Ta eta tetep bae batal wuduna. Batal. Wa yantaqidu biha wudu ukulin minhuma maka batalah wuduna lalaki jeung awewe. Rek nu nyabak rek nu dicabakna batal. Warabi'u masuku bulil adami awal qoti duburihi. Nu kaopat pembatalan wudu teh nyaeta nyabak kubul adam, nyabak bobogaan manusia au halqati duburihi atawa liang tukangna kekerodna. Ih bahasana kumaha sih kagok ieu. Au halqati duburi atawa liang taina dicabak
taye batal. Nyabakna make non bibatinil kapi, make jero efek-efek, jero telapak tangan, bari nyekelna teh bila hailin henteu aya hahalang, rek boga sorangan, rek boga batur dicabak, ta eta teh batal wuduna. Batal ge meureun lamun nyaho pan ieu mah poho, pan ieu mah dipaksa, piraku batal bae nyabak bobogaan Ki Zaid walau ma'as sahwi awil ikroh, sanajan ieu nyabakna teh poho teu sangaja. Tatadina ngagaroan beteung kahandap kacabak, ta eta tetep bae batal lamun nyekelna eueuh hahalang batal. Awil ikroh atawa dipaksa tetep bae batal wuduna lamun nyabak kubul atawa dubur eta batal. Bibatinil kapi tapi na nyabakna make jero telapak tangan, jero telapak tangan. Jadi jero telapak tangan lamun di iya dihijikeun ya. Nah, batal. Kumaha lamun misalkan Ki Zaid keur boga wudu manggih kemaluan batur, manggih bobogaan batur di jalan. Sugante naon dicekel, ya Allah bating saalana boga ki bakar, boga jelema dicekel, ta eta kajentin buntung kemaluana tetep batal najantin manggih kemaluan manusia keur di jalan teh ta eta batal lamun dicekel, batal. Wayan takidu bihi wuduul masi, jeung batalah ku sebab nyabak kubul nyaeta wuduna jalma anu nyabak wungkul. Jadi lamun Ki Zaid boga wudu nyabak boga ki bakar, eta nu batalna Ki Zaid ai ki bakarna mah nu dicabak henteu batal. Illa ingkanal masu baina rajulin wa unsa ajnabiyatin, kecuali lamun misalkan nyabakna antara lalaki jeung awewe. Nah seperti Ki Zaid jeung Nyi Hindun dengdengeun bebelagaan barang kitu kacabak tuh henteu aya hahalang, nah eta mah payan takidu bihi wuduuhuma, ieu mah batal saduana, batal wuduna batal. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pembatalan wudu jumlahna aya 4. Hiji, keluar sesuatu tina 2 jalan. Jalan mana be? Jalan kubul liang hareup atawa dubur liang tukang. Kaduana hilang akal, baik hilang akal ku sebab edan, ku sebab mabok, ku sebab gering parah, ta eta batal kecuali heesna. Batal wudu ku sebab hees, kecuali heesna jalma anu netepkeun kana tempat tiupna. Katiluna nyaeta paantal kulit lalaki jeung awewe anu dengdengeun bari eueuh hahalang. Kaopatna nyaeta nyabak kubul, rek kubul sorangan atawa kubul batur, lamun nyabakna make jero telapak tangan bari eueuh hahalang eta batal. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu geus setengah jam, jadi ulah leuwih ti setengah jam. Lamun ngaji leuwih ti setengah jam berarti itu merupakan kekecewaan yang akan timbul. Sebab perjanjiannya sakitnya mau aja ya. Ulah terus anteng iya di dia mah nolakeun HP bae. HP adalah temanku yang setia. Pokoknya mah dia memberikan kenikmatan dalam hidupku. HP melulu karimah.
Mudah-mudahan orang dibere paham dina ngaji bisa ngamalkeun naon anu geus beunang ku urang, ilmu anu geus beunang ku urang tiasa diamalkeun, selalu istiqomah dibere ngadawam kana pengamalan, sebab ahabbul a'mali ilallah adwamuha, pang leuwih dipika cinta amal anu sangat dipika cinta ku Allah teh adalah pang mayang-mayangna wa ingkola sanajan saeutik. Tiap malam Sabtu orang ngaji satengah jam doang tapi mayang, mudah-mudahan ieu ahabul amal ilallah, mudah-mudahan ahabul amal ilallah. Amalna amal bagus, lain amal kosma oji eta mah lain amal bagus eta mah amal hiburan. Aduh. Wallahu a'lamu bissawab. Lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa matasa aba aslan fi mada zamani min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at lubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wala yura asru baulim minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wala yara zillahu fi syamsi dhu fatani kitfahu qad allata qauman idza jalasu indal wiladati sif yazabi mukhtatani hadil khasaisu fahfazhatakun aminan min syarri narin wa surakin wa mim mihani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.